Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online dimanapun Anda berada yang saya hormati, ketika aina orang hirup di alam dunia, pasti loba ujian, loba rintangan, jeung loba cobaan. Mual mungkin aina orang hirup di alam dunia lempeng teh lempeng teu bengkok-bengkok, mual mungkin. Nyak itu deui orang hirup di alam dunia teh bengkok teh bengkok teh lempeng-lempeng, mual mungkin. Sabab Allah nyiptakeun makhluk nanti berpasang-pasangan, aya Adam, aya Hawa, aya lalaki, aya awewe, aya luhur, aya handap, aya daratan, aya lautan, bahkan aya kasusah, pasti aya kabunga. Ngan hati-hati nalika urang menangkeun kabunga. Kunaon sababna masang kudu hati-hati nalika urang menangkeun kabunga? Sabab geus eueuh kabunga pasti timbul kasusah. Tapi kudu seuri, kudu senyum nalika urang menang kasusah. Kunaon sababna? Sabab nalika beres kasusah pasti timbul kabunga. Janji Allah, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mantap, semangat pikeun jelema anu keur susah, tapi hati-hati pikeun jelema anu keur bungah.